Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salisu wassalasuna. Ari ieu bab anu ka-33 dina kitab Lubabul Hadis fi fadilatis sumtu, dina nyarioskeun kautamaan cicing atanapi henteu ngalobakeun ngomong. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu ari afiyah. Makna afiyah teh dina kamus mah hartina teh seueur, biasa dimaknaan kesehatan anu sempurna, kesehatan lahir batin. Tiasa oge dimaknaan pengampunan atau ampunan, atanapi aya oge anu ngamaknaan al-afiyatu teh perlindungan. Seperti upami urang lamun jarah sok ngucapkeun assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun as'alullaha lana walakumul afiyah. Ditungtungna aya tah as'alullaha lana walakumul afiyah. Abdi nyuhunkeun ka Allah afiat pikeun abdi sadayana sareng pikeun aranjeun. Makna afiyah pikeun mayit saur ulama nyaeta dibebaskeun tina siksa kubur atanapi diringankeun tina siksaan kubur. Nah, saur Kanjeng Nabi, al-afiyatu asyratu ajzain. Ari afiyah teh aya 10 bagian. Tis'atun fis-sumti. Bagian anu kasalapan nyaeta aya dina cicing. Ai sukuti ammala sawaba fihi, tegesna teu ngalobakeun omong dina perkara anu henteu aya pahalana. Ari nyeureurkeun cariosan anu berpahala mah kacida saena pisan. Wal asyiru sareng bagian afiyah anu ka-10 fil uzlati anin nasi, nyaeta ujlah di manusia. Ujlah mengasingkan diri, ngajauhkeun diri di masyarakat umum, fokus we ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala, teu ngurusan batur, ngurusan diri sorangan bae. Kitu oge ujlah bisa berakibat baik upami eta si jelema teh tos teu ngabutuhkeun orang lain, terutama dina bab ilmu agama, geus memiliki ilmu agama anu cukup jang ibadah soranganeun, sareng henteu dibutuhkeun ku masyarakat, terutama dibutuhkeun ilmuna. Upami aya seseorang sangat dibutuhkan ku masyarakat, terutama dibutuhkan ilmu agamana, maka ieu si jalma saur Syekh Nawawi, fala khairu fil bu'di anhu, tidak ada kebaikan untuk melaksanakan uzlah. Lebih baik urusan masyarakat daripada mementingkan diri sendiri. Kecuali aya jelema berilmu, geus cukup lah ilmu jang ibadah pikeun diri nama, terus ku masyarakat oge geus teu dibutuhkeun. Da masyarakat natos palinter dina bab agama mah. Nah, ieu lamun memang ingin ujlah, ieu bagus, boleh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in najasatun. Tiap-tiap perkara eta pasti ngagaduhan najis. Naon sih ari najis teh?
Ari najis teh secara lugot, secara bahasa nyaeta sesuatu yang menjijikkan. Pigeuleheun, pikateresepeun. Tapi najis menurut ulama ahli fikih nyaeta perkara anu geuleuh anu mencegah tina sahna salat. Nah, najis ti dieu mah berarti najis numutkeun lugot nyaeta sesuatu perkara, setiap perkara pasti ngagaduhan najis, ngagaduhan perkara anu geuleuh. Wa najasatul lisani sareng ari najis na lisan bid'atu nyaeta perkataan anu kotor, perkataan anu keji, meskipun perkataan eta teh benar, akan tetapi jika disampaikan dengan cara anu kotor maka eta najis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man somata sah jalma anu cicing tina ucapan anu henteu bermanfaat naja maka eta si jalma bakal salamet. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sukutul alimi ari cicingna jalma alim syainun eta teh cacat, jore, yakni aib, sesuatu yang memalukan. Berarti jelema berilmu mah lebih baik banyak bicara untuk menegakkan hukum-hukum Allah, untuk ngejelaskan hukum-hukum Allah di tengah-tengah masyarakat. Ya bagus. Tapi lamun aya orang berilmu dititah mamatahan budak leutik embung, dititah ngisi pengajian embung, dititah pengajian embung, eta mah syainun, cacat, memalukan. Wa kalamuhu zainun sareng ari cariosan jalma alim zainun eta teh perhiasan, jadi hiasan, indah perkataan jalma orang alim mah. Wa kalamul jahili sareng ari ucapan jalma bodoh syainun eta teh cacat, sesuatu yang memalukan. Numatak jadi jelema bodoh mah lebih baik cicing, sebab ari ngomong mah sok katempo buka bodohanana. Wa sukutuhu zainun sareng ari cicingna jalma bodoh eta teh perhiasan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aslul imani ari pokok iman, as-sukutu nyaeta cicing teu ngalobakeun cariosan, illa an dzikrillahi ta'ala kecuali mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali ucapan-ucapan yang mengingatkan kita semua untuk selalu ingat kepada Allah, ingat karena aturan Allah, ingat karena larangan Allah. Iyalah anu selalu keluar di jalma anu beriman, kata-katana selalu penuh nasihat dan ajakan untuk beribadah ke Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sumtu zainun lil alimi ari cicing teh nyaeta perhiasan pikeun jalma-jalma anu berilmu. Maksudna upami aya jalma alim jarang nyarita kecuali caritaannana teh bermakna, penuh nasihat, ya bagus. Tapi lamun aya jalma alim ngan ngecebrek bae teu pararuguh eta mah jore. Wasitrun lil jahili sareng ari diam adalah penutup, penghalang pikeun jalma bodoh. Ketika jalma bodoh henteu ngalobakeun omong, maka kebodohanana bakal tertutupi, bakal kehalangan. Tapi ieu mah keur mah jelema bodoh
nya beuki ngomong wae atuh beuki katempo kabodohanana. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kam min kalimatin, berapa banyak kalimat atau nepi ucapan salabat nikmatan, bisa mencabut kenikmatan gara-gara salah omong, nepi kahirup jadi resah dan gelisah, bahkan aya nepi ka anu dipenjara. Wa kam min kalimatin, sareng berapa banyak kusabab satu kalimat jalabat nakmatan atau nikmatan, bisa membawa ke dalam kesengsaraan atau siksaan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akhrasa lisanahu, sahas jalma anu mireukeun atawa ngabisukeun kana lisanna, hartina teu loba omong tina perkara anu teu aya gunana, lam yastahiq ahadun muhimmatihi, maka tidak ada satu orang pun yang berhak untuk menghinakannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al hikmatu, ari hikmah. Naon si ari hikmah teh? Ari hikmah teh lamun di kampung mah nyaeta jelema anu tukang nyareat, tukang ngubaran, eta disebutna ahli hikmah. Ya sana kitu. Tapi saur Syekh Nawawi mah ari hikmah teh isti'malun nafsil insaniyati biqtibasin nadhariyati alal af'alil fadilati biqadri taqati. Dan cina artina engke bae dina kitab Tanqih diterangkeun anak. Ari hikmah teh asyratu ajzain, aya 10 bagian. Tis'atun minha fil uzlati, ari anu bagian kasalapan tina anu 10 fil uzlati, eta aya tina uzlah ngasingkeun diri ti manusia. Wa wahidun pisumti, sareng ari anu kahiji deui eta ayana tina cicing, teu ngalobakeun omong tina perkara anu teu bermanfaat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sumtu, ari cicing, hikamun, eta teh hikmah. Wa qalilun fa'iluhu, sareng sangat sedikit jalma-jalma anu bisa melaksanakan diam. Lolobana mah hayang nyarita bae, terutama ngomongkeun batur, padahal ngomongkeun batur teh sangat dilarang. Ari bercerita anu banyak faidah nama, anu bisa ngabangkitkeun gairah beribadah, cerita anu bisa ngabangkitkeun kana amal baik, eta mah sangat bagus. Mudah-mudahan urang sadayana sing diraksa ku Allah Subhanahu wa taala tina cariosan-cariosan anu henteu bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab.